Dina hiji mangsa aya ibu-ibu anu keur nyarita harga sembako di pasar anu naik. Kacidaku resepna ngobrol, ibu-ibu silih ngadu nasib nepi karek kinjem duit ka Bang Emok. Ya, Cece, apa tuh minyak di pasar edan? Maknya Cik Emas. Iya bener, Cece, bur, tengah dulu gimana? Sok bareng ai geus kieu teh. Komo salaki abi gawe minyak manuk we. Komo salaki abi teh dengan ngusep jeung ngusep bade da teu meunang laukna mah. Cuy, baru-baru harga minyak, harga emas sabaraha 10 gram, naik 44.000 grani. Gaya kitu. Ai terus kamari balanja emas teh mas naon Mas Dul? Atuh da Cek odah mah, teu acis, salaki ongkos kantor. Cuy, kamari teh lain ku masalah gaduh acisnya, kamari nginjem ka Bang Emok. Bang Emok. Enok mah lain pamajikanna Mang Husman. Emok cuy, Emok. Naon atuh Cek, Bang Emok teh? Bang Emok teh jelema nu sok nginjeman ke desa-desa tanpa harus ka kota, cuy. Ih, hoyong atuh abi. Atuh nginjem da surumputan we. Itu hayu injem 1 juta we, sadajang nyalon. Lamun arerek, ku abi diinjem di antasan tos asar, ayeuna mah berak mulang heula kumargi tos burit soalna seueur pagawean. Ih, hayu atuh urang barali, geus sok ka jongjonan teh namun geus ngabersih teh. Hayu. Isukanana eta ibu-ibu ngumpul deui di tempat kamari. Numutkeun pasa tujuan rek kinjem duit 1 juta ewang ka Bang Emok. Eta ibu-ibu langsung ngelakukan syarat tanpa nyaho resikona kumaha. Jeung deui eta ibu-ibu teh ngabohong ka salakina, ngomongna rek syukuran di imah Bu RT, tapi kanyataanana rek kinjem duit ka Bang Emok, tuluy rek mangkat jalan-jalan. Ari pamajikan mana barak teh jeung pamajikan urang. Kemana ke Indomaret lain? Kita cenah rek syukuran di Bu RT. Sarua pamajikan urang ge. Sarua pamajikan urang ge. Syukur atunya ari babarengan mah. Kayaknya Pak RT, Bu RT, bapak-bapak, di mana na ieu? Sabelah aya nu Kemana syukuran di Bu RT laras tuh? Henteu keluarga abi mah teh anjeun negatif anu hadir leureus teh, Pak. Laras, ini seneng ngilu. Eta kan tukang karuna ya, tadi mah pemajikan abi teh watasna bade syukuran di rumah Bu RT sareng Pak RT. Hari Pak RT jeung Bu RT nanti undangan. Boang waduh. Sabar atuh Pak, sabar. Kieu ye ayeuna mah. Lamun istrina tos arwih taras kenal ka istrina, tos ti marana. Kan kade ulah waka make emosi. Omatnya. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Duh, ibu bener ada istrinya. Sok kitu si Akang mah. Tah ibu-ibu, iya Bang Emok teh kana resep kan? Ih, kasepnya. Nya. Udah atuh Kang, kita hayang gerak enggang-enggan atus. Sabar atuh Bu, tong burung kusu da Bang Emok kudu aya prosedurna. Sok atuh kan naon sareng prosedur nanti. Cenah Bang Emok teh dan gede bungana, bener teu Kang? Halim aya kitu mah sanes nikmat kata kasiksa. Hoak atuh Bu, minjem ka Bang Emok mah bunga teh teu gede. Matanya. Sok atuh ibu bade nemu seberapa miliar? 1 juta we abi mah Kang. Mangga tapi kudu aya persyaratan KTP-na. Kanggo naon Kang? Da kanggo jaminan atuh. Nah, mana kudu aja mina tuh Kang. Ya di mana-mana ge atuh namun asas mah kudu mau KTP. Yo. Mana tuh? Iya. Abi Kang. Matak pi emosiin ieu mah. Lamun para salaki nyarahueun, pamajikanna nginjem duit ka Bang Emok, komo deui duitna dipake jalan-jalan jeung balanja teu paruguh. Itu cilining dilirna buat kehedon itu cilining Masih ya, udah kekuring atau mau? Sekarang teh ningali ibu-ibu teh hedan biasa rek ka sawah. Ya udah ciri-ciri celana ibu-ibu teh eta teh pinjem ka Bang Emok. Ngomong teh balik. Kedua lah cici nggak ganggu wae kalau di tengah posisi. Astagfirullahaladzim, ibu tempat seuzon ah. Gue ada emang heueuh gitu. Gusti nu abu ke Bang Emok. Heueuh. Seger kasih emok mah. Enggak atuh ku emas ka gorengan gitu. Bu, gorengan Bu. Nong gorengan. Mangga Ibu sabaraha ribuan? 5.000 mah. Mangga Ibu. Abi hayang atuh 5.000 tapi bias nyediaan heula. Wios. Rungkad Siti kanyataanna lain teu saeutik nu nginjem duit ka Bang Emok teh. Saha wae nu keur butuh bisa wae nginjem ka Bang Emok. Karunya para salaki dibohongan ku pamajikanana, ditambah deui kudu dibayar eta hutang ka Bang Emok teh. Saha nu tanggung jawab? Nya pasti salaki. Dina ieu carita aya pangajaran nu kudu ku urang diregepkeun. Nyaeta
Ulah sakali-kalina ngabohong komo kasalaki. Ulah sok loba gaya nurutkeun gengsi jeung kudu dipikir-pikir heula lamun rek ngalakukeun hal anu sakirana ngadatangkeun resiko. Wait a minute. Who are you? 2,000 years later. 6.5 hours later. Mas naon mas? Atuh da codah masalah tina oge. Few inches later. Eternity later. 12 seconds later. Laras, ini seneng ngilu. Jajakan Pak, karunya bisa nama aku. 3 weeks later. Seger kasih emok. Waduh,